Amat di jajan mengalahkan di budak coba. Saya itu si bapak tuh aduh kak tadi tak Aisyah datang minta duit, eta sih barang dahar, eta menang di mana duitnya sih eta? budak Aisyah malakan, di sini bebeja ka panas ya. wah Sah di palak. cuma doang sih kan Ampun sia bebeja sia ka bapana aing nu lieur ke deui sia. wah Ribut ya anjing bapana ye. satu Buku aing keur mikiran ieu oge aing hayang usaha, aing geus capek kade-kade itu nan pagawean teu meunang-meunang, da aing mah lulusan ge naon SD, aing mah SD ge teu lulus. Kumaha atuh? jasa gitu benang Atuh teu boga ijazah, bapak mah lieur. Mangkana nan pagawean ge hese teu boga ijazah mah anu boga ijazah wae ge sarua wae lieur. Kumaha atuh? kita pakai duit ngerok kota Aing mah nasa batang-batangna. masa Ang pamere sarua wae ieu ge aing ge. Lieur. Geus sekali teu ulin lah. malah Kudu mentan duit wae lah. jangan kak mau buat turik mau buka bapak itu hirup hirup air mau hirup air curi apa ini ganti bapaknya mana udah ya yakin mana ini apa ini usaha sahara ini juga mana ya wah itu bagus ini juga